Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Malam ini Ki Kampak akan stand up komedi. Semoga terhibur untuk masyarakat di seluruh Indonesia dengan logat Sunda Ki Kampak ya. Tah di dieu judulna Ki Kampak nyaeta akibat micin sampah sembarangan ya. Kunaon cenah Ki nepikeun ka sok aya nu micin sampah sembarangan mungkin gratisnya akibat mung mayar di pinggir jalan mung ditarik uang bulanan akhirnya buang sampah sembarangan ka mana Ki cenah macem-macem sembarangan teh aya nu main alungkeun ka sisi jalan asa ningali sampah numpuk ge siga nu kapancing culang cilung lung piceun ngagunuk tanya nepi ke geuleuh jalan ge nya ngagempreng laleur aya nu lung ka Cilamaya pinuh Cilamaya ge ngahunyud nya pakarejeut nyekot geuleuh sakalian halodo teh aya deui nu lung micun sampah ka lokasi pinuh atuh sampah nepikeun ka nu karung nu naon jalorok cenah jelema teh tapi kadang-kadang kieu okosok daraek micin sampah kawalungan tah manehna teh bareuki nguseup micin sampah kawalungan nguseup beuki begitu nguseup useupna ngait kanu sampah naon ngomongna goblok cenah sampah teh aing keur ngeunah-ngeunah cenah nek mesat hayuh cenah useup dikaitkeun kanu sampah goblok saha berarti ka diri sorangan da sok micin sampah kawalungan diturunan da kumanehna teh begitu diturunan teh leueur arana urut popok atuh lalesong koleson beuut bencenur tarangna jeung tukangna tah akibat sampah sorangan dipicen sembarangan eta begitu geus tigejebur gugulutukan kanu sampah ambrengan nya pinuh ku laleur bilatung eta balik alaratul atuh gagacak goblok gara-gara sampah tah cenah mun pot gegetret kieu aing atuh cenah budug leungeunna ge balurum kunaon eta teh akibat tamiang meulit kanu bitis teh naon nya bisa diartikeun kieu ge maneh micin sampah kadinya maneh sok nguseup kadinya ngait useup kanu sampah maneh nepikeun ka labuh leueur nyebut goblok sampah buangan buangan sia-sia keneh tah di dieu nu lieur teh kitu nya tah kitu Ki Kampak mah mun bisa mah ulah sok micin sampah sembarangan ngewa ka tempona nguseup ngalarait kan kitu meureun nu beuki nguseup mah oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.